dipanggil teh meni kudu gegerewekan ya gegerewekan si akang manawi teh moal dipanggil deui atuh teh atuh dah seneng di borongkeun kana mobil geus tiu oh eta teh kan begitu akang ngeceng sama mama saudah kan saya lupa si akang mah beri mama saudah pisan madam saudah madam atuh akang gagah hari akang dipecat gerak desa-desa abinya ketuaan lagi gila apa gitu kieu akang teteh ngangkatan sareng ieu sang abi sareng kasep moal nyetrum gitu kan nyetrum abi masuk sieun itu teh jalmi ibu teh nyaon jalmi jeung jalmi deui satu ulur si akang mah gitunya sok sirik si akang mah akang ka dieu ari abi teh aya rencang butuh nage kanu kasep tak kitu aya naon mama apaan tadi ke kieu cenanya nangka ngahiji jeung kaset teu sangka si akang kaset alhamdulillah akang berarti itu normal sanes aya kasep bukan junior sanes kasep paribasa nangka ngahiji jeung cipati di budak kieu teh di sini ya di budak kieu teh geuna si akang masuk sirik akang dangukeun heula tidak disangka si akang kasep tapi eta teh saur Gus Dur sanes saur abdi tak kitu ibu iya ayo temu nu setengah halangan we atuh apa yang ngomong ka satu belajar ngadayu akang wius akang sirik wius akang di dieu ya da ka dieu cocok sanes abdi teh tadi gaduh pertarosan ari akang sabaraha tahun diajar nyambung-nyambungkeun lagu mengkol-mengkolkeun lagu abi mah akang bujeng-bujeng mengkolkeun lagu mengkolkeun mobil gitu tiasa kalau kita mengkolkeun mobil da sanes tukang parkir aya apa akang masuk ke kan itu mana mama kan itu aduh nu goreng patut kan ngobrol akang nu goreng patut teh nu mana nu ieu anu goreng nih ini patut itu abdi patut aya patut teh pantes layak patut teh ulat telur non teh telur ulat kepompong kupu-kupu kasihan deh lu cepet deh teteh ai perkawis laminan teh mah teh kumaha jalmina teh upami nuju sadar engal teh apa cek lukisan ge aya rugian abstrak tah beungeut urang abstrak ulu diplom cek kajauhan goreng patut nya deketan deh ka hareup naon lebih goreng patut lebih hancur ieu teh ibu teh masihan pertarosan nya jadi katanya bagaimana kita ini semua jadi haruslah kudu menjawab sesuai dengan tarif iya dan sesuai itu maklum kita ini dari tadi ditanya jadi kalau kita menjawabnya harus secara trotoar iya dan secara loring dan maka demi itu dan menjawab versi ono sebelum dan sesudahnya mungkin ada sebelum menjawab iya teh ibu harus tahun mana teh hilaf deui ibu nak berapa dia gerak kapan ibu kieu berapa dia kapan kieu akang hari istri masing-masing kerja serengseng singet minyak mana masih inget menyan emangnya dukun iya teh ibu dah abdi teh latihan mah mineng kudu ka sabaraha tahun namanya da kitu pokona mah pawiguna teh biakeun modal yang ngorah urang teh cepet kacapean sakit-sakit nah ya sakit na ini alhamdulillah lagu mah teh sedih pengkol-pengkol kan abdi teh beungeut bingung abdi teh bingung ieu teh geus kedap kali muka beungeut teh dibuka kieu deui dibuka kieu emangnya make kedok mah eta atuh benar kali cek aya sore diri di kredit mana mah tuh pados awet eta teh aya di pertarasan mun atau soalnya abi mah da beuki jangan ibu ayeuna mah atas puas ku jawaban abdi atas puas ini iya teh lanceuk saya engke teh ku abdi moal di ongkosan dari ka Garut tuh moal di bahanan moal di oleh-olehan abdi mah kan sok kasinggungan
gitu. Pokoknya abi mah alim, pokoknya mah ayeuna mah teraskeun we ku Akang dugi ka sawaregna penonton mangga dinikmati wajah si Akang ini. Kamu sih kana. Mau dia gawe nama dia gawe nanti. Berapa menit deh? Kurangnya gawanya. Hebat sebadi ya. Tutup. Mereka cari ku lampu. Oh. Sebadi itu sieun kurang. Lah dia. Di mana wae gek namanya. Bung Marcel silakan. Ayo Marcel. Alin ka ibuna, alin ka ramana. Ibu jeung ramana si horeng geus almarhum. Baca tulisan geus masuk. Soal ayah enggak, soal bebena aja. Aya hiji guru Pinu ku Japati, Japati kaluar sadang ngomongan. aya hiji guru Pinu ku Japati, Japati kaluar sadang ngomongan. Alin ka pikina, alin ka mana. Ibu jeung mana si horeng keur nyaraba. Mana salah mah atuh teu tanya. Nyamana Aku udah kita tanya orang ini tak ke itu. Ih, bibitnya mana teh kerja ba? Ke Sumedang. Lu amak tuh. Duh, kakak di lentah amak. Medengkreng. Ayo ya. Atuh neangan keluarga da loba, bener keluarga teh. Ayah hiji kurung, Pinu ku Japati, Japati kaluar sadang ngomongan. Ayah hiji kurung, Pinu ku Japati, Japati kaluar sadang ngomongan. Alin ka didina, alin ka akina. Ini jeung akina si horeng kabeh Japati. Sing goreng teh keluar ke Japati. Mana sih tanyakan ku urang mah tuh. Jadi tong gitu tong itu. Alhamdulillah, kemarin eta Japati mah. Hah? Mung keluar ke Japati. Tongtolang. Ah? Tongtolang. Tongtolang. Kawinan bapa, poe salasa, tebeja-beja, tongtolang nangka. Kawinan bapa, poe salasa, tebeja-beja. Alin ka ibuna, alin ka ramana. Ibu jeung ramana si horeng poe Salasa. Mana makan nyawa ya tuh lagu teh. Ih, bener teh kreatif pisan. Udah kreatif atuh. Hai lagu kudu ngeunaheun. Dan ya, Oke Cang. tokecang malah kendil kosong. Angon kacang sapareu kosong. Tokecang malah kendil kosong. Angon kacang sapareu kosong. Alin ka ibuna, alin ka ramana. Ibu jeung ramana si horeng kabeh tokecang.
kudu nu mengandung magma. Jadi kabeh teh kudu sentuh lagu nu paling anu mah kasidahan. Kasidah mah anu nyanyi jeung anu ngadengekeun teh hampir kabeh boga pahala. Jadi aya Sabab kasidah mah nyokot tina Quran. Oh, jadi aya misi. Jadi kabeh teh kudu bisa ngarasakeun. Ieu kan kabeh oge lagu kasidah mah nyaeta tina Quran nyokotna. Ya. Kabeh teh aya lagu Magadir. Oh. Kebahagiaan. Artinya teh aya salamin bait. Salam perkenalan. Terus ayah Habibi. Urut presiden. Lain atuh Habib mah kekasih. Ada teh KBG ngan kasih lama KBG memaafkan. Itu Cik. survei membuktikan. Magadir. Cing Magadir. Mana yang ditunggu, mana yang agama mah. Musuh. Udah husu. Apaan sih abdi kalau gue tuh memaafkan. Eta mah kakana Habibi. Magadir kasih Magadir. Mah Habibi gitu deh. Cik. Baik cik mati dong. Habibi ya nurul ain, maafkanlah. Amin. Sadaqallahu. Ayo salah. Kabeh penongker dibuat. Yang seeta cenanya Allah menciptakan jelema. Eta sorana cenah. Kumaha kitu? Meninggalkan hampir mirip si Elvi Sukaisi, si Oma Irama, urang. Mana ka mana? Bisa lagu bisa suara Elvi Sukaisi. Suara Oma bisa. Survei membuktikan. Panggil Oma Irama. Baik hadirin yang berbahagia pada malam yang berbahagia ini, kita sambut kedatangan Bung Haji Rama Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang Alif. Oma atuh. Apa nama mau kudu gitu sih sorangan atuh. Lain atuh beti Popeye atuh. Olim gitu atuh. Oma Irama gitu. Oke, putus. Baiklah. Sebuah lagu di malam minggu yang berbahagia ini. Iya. Yaitu sebuah lagu perjuangan dan doa. Alhamdulillah. Pak Haji, mau air, barangkali haus Pak Haji. Air. Haji Oma Irama gitu seru ngomong. Oh gitu. Mana Haji Oma Irama balik saw. Nah, Terus ka imah haus. ya. Kalau majikan teh sopan. Kumaha? Bahaya. Penasaran tuh cenah yang lagu itu nuju nu lagu ngapit enak. Iya. Atuh nakama atuh meureun oma seteh. Nakama ti gigi atuh. Ngomong gigi setelah itu huntuan. Apaan lu? Mana mesti bisa ngajak ngaragap hati pisan. Sebutkan Arman Maulana lain gigi seteh. Manya Arman Maulana kieu. So, kamu gigi. Oh, ku gigi itu kok mah. Ya, gigi tayo. Oke, tepuk tangan yo. Telepon. Pantas jamaah. Sudah tak tuh. Ompong. Ompong. Jadi ini buat hotel kudu bau sih. Karena benar. So.
Kabupaten Garut mengucapkan Iya. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.